Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban shifaan min kulli da. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma altub bina fi taysiri kulli amrin asir fa inna taysiral asiri alaika yasir panas'aluka taysira wa mu'afata fid dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yajibul istinja. Paslun utawi iki iku pasal sawiji pima hale tetep ing dalem mertelaaken perkara yujibu kang ngawajibaken ya ma al istinjaa ing susuci cebok obeh wapi surutihi lan ing dalem piro-piro syaratne istinja yajibu wajib opo al istinja'u susuci atau cebok la alal pauri ora nono ingatase buru-buru bal indal qiyami balikta ing dalem nalika ngadegaken linahwi sholati kadue umpama sholat min kulli rutobin saking saban-saban kang basih ae yustarotu tegese den syarataken opo kaunuhu ono nekulli rutob iku mulawisan kang kotor piro'il aini ing dalem paningali netra pakhoroja mangka kajaba opoma perkara la yusyahid kang ora kasaksian opo talwi suhu kotorne kulli rutob walakinna huwa lan tatapine utawi ya malayu syahid iku maujudun kang ono pi nafsil amri ing dalem hakikatne perkara kada kaya ikilah iki kawol nakolahu us nganukil ingda sopo al-Kurdi Imam Kurdi anil matolib saking kitab al-matolib libni rib'ah kadue Syekh Ibni Rib'ah sawaun u'tida pada uga den biasa akan den adataken ya ma atau kulli rutob kaditu kabaulin kaya ciuyuh cai kompol au nadaro atawa kang langka ya kulli rutob
kamadi kaya madi. Khorijin kang metu minas sabilaini saking dadalan roro. Ae al kubuli tegese kubul waduburi lan dubur bakin kang tetap alaihima ingatase kubul wadubur kana sabilain. Goirol maniyi saliyane cai mani. Amal maniyu anapon utawi mani iku pala yajibu mangka ora wajib opo al istinja'u susuci minhu saking mani. Lipawati maksudihi karena porot kang den sejakne mani min ijalatin najasati saking ngilangaken najis. Idza kana tatkala ono ya istinja bil ma'i kalawan nganggo banyu au tahfi piha atawa ngentengaken najasah idza kana tatkala ono ya istinja iku bil ahjari tetep kalawan piro-piro batu. Bal yusanu balik taden sunataken ya mani itu kana istinja minhu istinja mani. Apadahu maedahaken ing kawal sopo atiyatun seh atiyah. Pamaniyul adami mangka utawi cai mani ne bangsa adami. Iku tohirun kang suci alal madhabi netepi ingatase madhab Imam Syafi'i. Rojulan iku lanang kana kang ono ya adami awim ro'atan atawa wong wadon. Li anna Aisyata karena satuhune Siti Aisyah rodia mugami karido sopo Allahu Gusti Allah anha saking Aisyah. Iku kanat us ono ya Aisyah taprukuhu iku taprukuhu ngosokan ya Aisyah ing mani min saubi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam saking anggoane Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parkan kalawan ngosokan temenan. Payusolli mangka kari-kari salat ya Rasul bihi ing dalem saob. Rawahu us ngariwayat ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Walau kana lan lamun ono iya mani iku najsan najis maktapa mangka ora nyukupi minhu maktapa mangka ora nyukupi ya mani minhu saking saob bil parki kalawan sabab ngosokan. Wali annahu lan karena satuhune mani iku la yaliku ora patut ya mani bil adami kalawan bangsa adami najasatan ing najis atau najasatun asluhu tegese asal ne mani wakila lan den ucapaken opo huwa utawi yamani iku najsun najis yakpi kang nyukupi pihi ing dalem mani opo al parku ngosokan haka wis ngahikayat dalika ing mangkono kawal sopo ad-damiri syekh damiri bil mai kalawan nganggo banyu wa yustaratu lan den syarataken pihi ing dalem mai
opo ayyakuna yen ta ono yamau iku tahuron kang suci tur nyuci akan ila ayat huro teka maring yen ta suci opo al mahalu panggonan bihaitsu yadhabu kalawan sakira-kira ilang opo asarun najasati tapakne najis au yamsahahu atawa ngusap ya si wong ing mahal ae al mahala tegese ing panggonan bisalasi masahatin kalawan telu piro-piro usapan bipat hisini kalawan dibaca fathah huruf sin wala yuji'u lan ora nyukupi opo al istinja'u susuci bidunihinna kalawan saesore salasi masahah walau hasola lan sanajan hasil opo al inqa'u bersih bidalika kalawan mangkono-mangkono dunaha au aksaro atawa leuwih akeh minhunna saking salasi masahah idza lam yunko wa idza lam yanko tatkala ora bersih opo al mahalu panggonan bihinna kalawan salasi masahah ila ayyan ko teka maring yen ta bersih ila ayyan ko teka maring yen ta bersih opo al mahalu panggonan wa sunna lan den sunataken opo al itaru ganjil biwahidin kalawan kang sawiji ngaganjilaken gitu wa yusanu lan den sunataken opo al itaru ngaganjilaken biwahidatin kalawan kang sawiji ba'dal inqoi ing dalem sausene bersih illam yahsul lamun ora hasil ya inko biwitrin kalawan ganjil wa in baqiya lan sanajan kari opo al asaru tapak bihaisu la yajilahu kalawan sakira-kira ora bisa ngilangaken ing asar illal ma'u angin opo banyu au sigorul khazbi atawa bubuk kenteng bubuk tembikar payuk pak mangkaden hampura hina idin ing dalam aikala iki an hadal asari saking ikilah iki tapak wala yukallipu lan ora kaperdih opo istimalul ma'i nganggo ne banyu au sigoril khazbi atawa bubuk kenteng bubuk tembikar bihi ing dalam asar bihi lapi ma kalawan perbeda ne perkara lau khoroja lamun metu opo hadal dal gede qadru daletik opo hadal qadri ikilah iki kapastian ibtidaan kalawan kawitan pala buddha mangka misdi bihi ing dalam ibtida minal atau kena emak gitu malau khoroja bihi ing dalam emak minal ma'i saking banyu awil hajari atau batu wa in kana lan sanajan ono ya hajar iku kabiron kang gede walam yajul lan ora bisa ngilangaken ya hajar syai'an ing perkara sawiji pala buddha mangka misti min salasi masahatin saking telu piro-piro usapan li annahu karena satu kalakuan iku yugtaparu bakal den hampura
Piddawami ing dalem lumangsung apa ma perkara layug taparu kang ora den hampura ya ma fil ibtidai ing dalem kawitan. Apada wis maidahaken dalika ing mangkono kawal sapa atiyatun Syekh Atiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena pangandikane Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum mislul walidi innama ana pasti ne utawi ingsun lakum kadue sira kabeh iku mislul walidi umpamane bapak atau kolot u'allimukum murukan ingsun ing sira kabeh ida ataitum tatkala tumeka ing sira kabeh opo algo itu tai itu bahasa iya lagi fala yastakbil mangka ora menghadap sopo ahadukum salah sawiji ing sira kabeh saking sira kabeh al kiblata ing kiblat wala yastabdiruha lan ora mungkuri ya ahad ing kiblat wala yastanji lan ora bebersih ya si ahad biduni salasati ahjarin kalawan saesore telu piro-piro batu laisa ora nono piha ing dalam ahjar opo rausun menajis atau kokotor wala rommatun lan ora nono tulang kang buruk wala udmun lan ora nono tulang rawahu us ngariwayat ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah warawa lan wis ngariwayat sapa Asy-Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu lan liyane Syafi'i qaulahu sallallahu alaihi wasallam ing pangandikane Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wal yastanji lan becik susuci ya wong bisalah sati ahjarin kalawan telu piro-piro batu wal muradu lan utawi kang den karepaken bil hajari kalawan lapad al hajar atau kalawan batu iku al jinsu kang sajinis wa yuji'u lan nyukupi opo al hajaru batu ma'a wujudil ma'i sumartane ono ne banyu khilapan hale nyulayani libnil mujib kadue Syekh Ibnil Mujib minal malikiyati saking bangsa madhab Imam Maliki apada wis maidahaken zalika ing mangkono kawal sapa ad-Damiri Syekh Damiri tadinya wa yakunu mashhul mahali biqoliin Bismillahirrahmanirrahim Paslun bima yujibul istinja. Jadi na ieu pasal musonif bade nyarioskeun perkara anu matak ngawajibkeun kana susuci eta obeh istinja. Wa fi surutihi jeung dina ieu pasal musonif bade mertelakeun pirang-pirang syaratna istinja, syaratna obeh bebersih. Paslun ari ieu hiji pasal bima tetep dina mertelakeun perkara yujibu anu matak ngawajibkeun eta perkara teh al istinjaa kana bebersih kana susuci. Wa fi surutihi jeung mertelakeun dina pirang-pirang syaratna istinja. Yajibu wajib al istinja'u obeh bebersih
la alal pauri teu wajib buru-buru, teu diwajibkeun buru-buru obeh, bal indal qiyami linahwi sholati, tetapi diwajibkeunana teh di mana-mana rek ngadegkeun salat. Umpama salat di naon wae perkara seperti rek salat wayahna kudu bebersih, kudu obeh. Ari encan rek salat mah teu naon-naon tas miceun, tas ngompol, teu buru-buru obeh oge. Ngan meureunana mun rek jeung batur kaangseun meureunana ku batur teu buru-buru obeh. Teu wajib buru-buru. Teh mah rek nongkrong tas modal rek nongkrong atuh wajib buru-buru obeh. Tas ngompol rek nongkrong jeung babaturan teu buru-buru ngisang atuh diwajibkeun buru-buru ngisang. Teu diwajibkeun buru-buru obeh ari rek tibang nongkrong itu ngadaraweuh teu naon-naon dengan piraku. Diwajibkeun teh di mana-mana umpama misalna rek buru-buru rek migawe salat, tah mah diwajibkeun buru-buru obeh sabab rek ngalaksanakeun salat. Min kulli rutobin tina tiap-tiap anu baseuh ae yustarotu tegasna disyaratkeun kaunuhu ayana eta tiap-tiap anu baseuh teh mulawisan anu najis, anu kotor, anu geuleuh gitu, mulawis. Piro yil aini dina pandangan mata. Kira-kira cek mata teh katingali ku mata teh eta najis, kotor, geuleuh. Pakhoroja mangka dikecualikeun ma perkara la yusyahid anu henteu katingali talwisuhu kotorna, walakin huwa maujudun pinapsil amri, tetapi eta perkara teh aya dina hakikatna. Musamma najisna najis anu hukmiyah, najis mutawasitoh, mutawasitoh najis ainiyah, najis hukmiyah. Jadi henteu katingali najis cai teuing najis teuing teu ngan dina hakikat nama najis hukmiyah allati laha launun wala roihun wala ta'mun, nyata najis anu eueuh ambean, eueuh rasaan jeung eueuh rupaan. Katingali nama cai biasa padahal najis gitu. Jadi hakikatna mah nu sabenerna mah najis ngan ditingali-tingali diangsuan lain angse najis, ditingali da seperti cai biasa. Kada seperti ieu cariosan naqalahu anu geus nganukil kana ieu cariosan sa Al-Qurdi Imam Qurdi anil Matolib tina kitab Al-Matolib libni Rib'ah karangan Ibni Rib'ah. Sawaun u'tida sarua wae anu dibiasakeun, anu biasa eta najis teh kabaulin saperti cai kompol, au nadaro atawa anu langka kamadi seperti cai madi, langka dikanyahokeunana kaluar tina kubul teh pan aya najis, aya anu suci. Aya nu disebutkeun cai mani, aya nu disebutkeun madi, aya nu disebut wadi, aya cai kompol. Cai kompol pugu najis. Tadi nu tilu antara mani, madi jeung wadi. Nu suci na mah ngan ukur hiji cai mani wungkul. Cai mani mah di mana keluar cai mani mangka suci tah cai mani henteu ngawajibkeun kana wudu, tapi wajib adus teu matak ngabatalkeun kana wudu ngan ngawajibkeun kana adus. Cai madi biasana keluar sarua tina kubul
ngan biasana kaluarna cai madi mah di mana tas cacapean banget capek terus ngangkat nu berat. Ada cai wadi mah cai bareng kaluarna jeung cai kompol eta mah cai wadi. Ari madi mah hampir cara cai mani. Ari cai mani mah pan ciri-ciri na cai mani mah kaluarna teh ngegejrot. Bau adonan kue. Mun teh mah hudang sare baseuh ngompol lain, diamuan lain. Henteu cara adonan kue. Ari karasana mah teuing da meureun keur sare misalna keur sare teu karasa ngan hudang-hudang teh baseuh. Berarti eta antara cai mani atawa cai madi. Tinggal ayeuna ciri-cirina karasa kaluarna ngagejrot bari ngeunah cai mani mah. Mun di angseuna cara adonan kue di angseun teu cara adonan kue cara nog bobodasna bari angseuna secara adonan kue ieu mah henteu di angseun berarti tama cai madi. Teu wajib adus ngan di mana rek salat calanana ganti da kanajisan. Lamun kaluarna cai mani hudang-hudang sare teh kaluar tah cai diteliti diamuan bau adonan kue berarti eta mah cai mani. Wajib adus mun rek salat teh calanana rek dipake deui heg teu geuleuh mah da suci. Dipake ka bawa salat ge de cai mani eta mah suci mun teh rek dipake salat calana teh teu disalin tibang adus we bungkul teu naon-naon. Lamun bingung ieu teh mani atawa madi kumaha urang nekadkeunana. Lamun bingung ciri-cirina diangsuan teh cai mani lain cai madi lain. Teuing naon kumaha nekadkeun urang lamun urang nekadkeun cai mani berarti wajib adus di mana rek salat teh calana mah teu diganti. Mun urang ngayakinkeun cai madi berarti teu wajib adus ngan di mana rek salat teh calana nu kakeunaan ku eta cai teh kudu salin sabab najis. Kharijin anu kaluar wajibna istinja teh dina tiap-tiap kaluar anu baseuh kharijin minas sabilaini bari kaluarna teh tina salah sahiji jalan anu dua. Aye al kubuli tegesna tina liang kubul tah kaluarna waduburi atawa tina liang dubur tina liang tukang. Kaluarna tina liang tukang obeh kaluarna tina kubul pura bahasana jadi kurang mengisang gitu. Tah istinja jadi ngabersihkeun. Bakin anu tetep alaihi ma dina eta liang kubul jeung liang dubur goerol maniyi salianti cai mani. Amal maniyu adapun lamun cai mani pala yajibu mangkah henteu wajib al istinja'u ngabersihanana minhu tina eta cai mani lipawati maksudihi karena porot tina anu disejakna cai mani min ijalatin najasati tina ngaleungitkeun najis. Pan fungsina istinja teh ngaleungitkeun najis sedengkeun cai mani mah suci mangka henteu diwajibkeun di mana kaluar cai mani mah henteu wajib diobehan. Idakana di mana-mana istinjana bil ma'i ku cai au tahpipi atawa ngentengkeunana eta najis teh idakana bil ahjari di mana ku batu bal yusanu balik tah disunatkeun. Ari kaluar cai mani mah henteu wajib diobehan ngan sunat. Piraku we atuh geus kaluar cai mani teh dikumah-kumah acan. Wajib mah henteu ngumbahnana teh ngan sunat.
bisi rek ronde kadua hukumah heula kumah we heula ari wajib mah henteu do wajib ge adus jeung pamajikan teh keluar berarti keluar tah cai mani teh teu wajib di kumah da wajib ge adus ngan piraku itu di kumah-kumah ajan sunat di kumahna apa dahu maedahkeun kana ieu cariosan saatiyatun seh atiyah pamaniyul adami mangka ari cai mani na bangsa adami tegasna jelema tohirun hukumna teh suci jadi hukumna cai mani jelema mah suci alal madhabi cek madhab Imam Syafi'i rojulan kana rojulan nah lalaki kana bangsa adami nate awim roatan atawa awewe cai mani lalaki atawa cai mani awewe hukumna suci menurut madhab Imam Syafi'i li anna rujukanana pangna Imam Syafi'i madhab Imam Syafi'i ngahukuman suci teh karena aya hadis li anna Aisyata tak lain tuh make hadis fikih kita make li anna Aisyata karena sanya na Siti Aisyah rodiya mugami karido sa Allahu Gusti Allah anha ka Siti Aisyah kanat tos aya Siti Aisyah taparrokuhu mengosokan Siti Aisyah kana cai mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tina anggoan Kangjeng Rasul parkan kita kungosokan payusoli tartib pakna huruf atap tartib ittisol payusoli teras netepan Kangjeng Rasul pihi nganggo eta anggoan rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Muslimun Imam Muslim sababna madhab Imam Syafi'i ngahukuman cai mani jelema na harek lalaki atawa awewe hukumna suci rujukanana kana hadis sabab Siti Aisyah hiji waktos ngosokan cai mani dina acukna Kangjeng Rasul teras Kangjeng Rasul netepan nganggo eta acuk henteu di wasuh heula henteu di susuh heula walau kana najsan lamun teh mah cai mani di hukuman najis maktapa minhu bil parki mangka moal cukup eta cai mani minhu nu ayatina baju teh bil parki ku dikosokan lamun teh mah cai mani di hukuman najis itu moal cukup meureunna ku dikosokan wungkul eta cai mani nu dina acu Kangjeng Rasul teh tapi kabuktianana Siti Aisyah mung tibang ngosokan cai mani dina acukna Kangjeng Rasul teras acukna ku Kangjeng Rasul dianggo netepan wali annahu jeung alasanana deui tadi marujukanana kana hadis enak alasan hukumna di hukuman suci cai mani bangsa jelema wali annahu jeung sanya na cai mani layaliku henteu pantes cai mani bil adami ka bangsa adami najasatun henteu pantes ayeuna cai mani jelema di hukuman najis asluhu asalna pan asalna ge ti jelema keneh ceuk kamari ge tina cai mani teh kaluarna ti jelema keneh matak henteu pantes cenah lamun cai mani adami di hukuman najis pan jelemana ge suci sedengkeun cai mani adami kaluarna ti jelema bari pijelemaeun urang wakila jeung ceuk hiji kil kil teh mun ceuk urang meceuk beja mah ngaran-ngaran beja mah doib kawal anu doib wakila ceuk beja mah
huwa ari cai mani teh najisun najis yakpi pihi alparku tapi cukup ku dikosokan wungkul dileungitkeun wungkul cai manina dicek hiji kil mah cai mani teh najis ngan cukup ngaleungitkeun anak ku dikerokan wungkul oge haka tos ngahikayatkeun dalika kana ieu cariosan Sa'ad Damiri Syekh Damiri bil ma'i nyambungna ka ditu yajibul istinja min kulli rutubin kharijin minasabilaini ghairul ma'i bil ghairul mani bil ma'i. Nah, istinja nate susuci nate bil ma'i nah rek ku ngagunakeun cai wa yustarotu lamun rek ngagunakeun cai yustarotu disyaratkeun pihi dina eta cai teh ayyakuna tohuron disyaratkeun lamun rek istinja ku cai disyaratkeun cai na teh kudu cai anu suci tur nyucikeun tohur tohuron cai na kudu anu suci bari bisa nyucikeun balik deui kana bab cai mun dina sapinah mah pan cai teh aya cai suci tapi teu nyucikeun aya cai suci bari nyucikeun aya cai najis cai nu suci tur nyucikeun cai mutlak cai anu suci tapi teu nyucikeun cai muqayyad contohan cai anu suci tapi teu nyucikeun cai kopi suci ngan teu bisa dipake nyucikeun teu bisa dipake susuci cai enteh cai kopi mah moal mungkin dipake susuci bisi ku sireum cai enteh cai teh pake ngisang pake obeh ngan ukur tibang bersih wungkul tapi henteu suci teu ngaleungitkeun najis mun teh mengisang tas ngompol ku cai enteh we di banyur di mana rek salat mah wayahna kudu dikumah deui pake nyebor tai kotok misalna tibang eueuh wungkul tibang bersih tapi henteu suci atawa cai daugan cai enteh malah rada beda jeung cai biasa cai daugan herangna sarua cai daugan obeh pake obeh teu bisa suci nama cai daugan ngan pedah teu bisa nyucikeun tegasna teu bisa dipake susuci teu bisa dipake obeh teu bisa dipake ngisang tak aya cai mutlak cai muqayyad gitu cai mutlak mah di mana beda di mana pindah tempat ngaranna na oge jadi beda pindah tempat pindah ngaran cai mutlak mah mun cai muqayyad mah pindah tempat ge anger ngaranna urang nyiuk cai tina ti sumur disebutna pan cai sumur pindah kana emer disebutna ge cai emer pindah tempat pindah ngaran di kana ketelkeun cai ketel tapi cobaan cai daugan kana emerkeun moal disebut cai emer pasti disebut cai daugan dipinahkeun kana ketel moal disebut cai ketel pasti disebut ge anger cai daugan simpelna cai enteh di kana emerkeun moal disebut cai emer pasti cai enteh dina emer paling gitu di kana ketelkeun cai enteh di kana gelaskeun cai enteh cai mutlak mah di kana gelaskeun disebutna ge cai gelas ila ayat hurul mahalu nepikeun ka suci tempatna di lain ukur tibang di banyur wungkul tapi kudu nepikeun ka suci mahalna bihaisu yadhabu sakira-kirana nepikeun ka leungit asarun najasati tapakna eta najis
au yamsahahu atawa susucina teh rek ku cara diusap, au yamsahahu atawa ngusap jalma kana eta mahal ai al mahala tegasna tempatna bisalasi masahatin kutilu pirang-pirang usapan. Jadi istinja menang ku dua cara, menang ku cara make cai, menang ku cara diusap. Mun diusap mah ku batu. Jadi menang ku cai, menang ku batu. Jadi na istinja teh menang ku dua cara. Atau rek dipake dua nana ku cai ongkoh, ku batu ongkoh eta leuwih utama. Ngan lamun antara ku cai jeung ku batu utama keneh ku cai. Bipat hisini dibaca fathah huruf sinna. Wala yuji'u henteu nyukupkeun naon al istinja'u obeh bebersih biduniha kusahanapeun tina tilu. Walau hasola sok sanajan ayeuna hasil al inqa'u bebersih bidalika ku kurang tina tilu batu. Ya lamun reku usapan berarti disyaratkeun kudu ku batu, susuci ku batu atawa sajinis jeung batu. Ngan disyaratkeun tah kudu ku tilu batu minimalna. Teu meunang ku kurang tina tilu. Dina sapinah maning meunang ku hiji batu oge asal juruna tilu. Lamun batu buleud mah kudu tilu we wayahna batuna baruleud tilu. Ngan lamun batuna hiji juruna tapi tilu segitiga bisa tah mah hiji batu oge ku tiap juru sajuru jadi tilu. Au aksaro atawa meunang ku nu leuwih tina tilu batu minhunna tina tilu batu idza lam yanqa di mana-mana henteu bersih al mahallu tempat kaluarna eta najis teh bihunna ku tilu batu meunang leuwih ti tilu mah ngan asal ulah kurang ti tilu. Ari leuwih mah ti tilu meunang. Ila ayyan ko al mahallu nepikeun ka bersih tempatna eta najis. Wasuna jeung disunatkeun al itaru diganjilkeun biwahidin ku hiji ba'dal inqoi saenggeusna bersih illam yahsul lamun henteu hasil eta bersihna biwitrin ku ganjil. Lamun urang rek istinja na ku batu berarti syaratna batuna teh kudu tilu teu meunang kurang ti tilu. Ngan lamun leuwih mah ti tilu meunang. Nu rinci nama dina sapinah. Istinja ku batu misalna rek obeh ku batu leungitkeun heula ayeuna najis. Dina dubur teh leungitkeun heula. Ulap heula ku naon mah tah leungitkeun heula ayeuna najis teh. Saenggeus dileungitkeun ayeuna najis, ceuk kasarna mah taina tah leungitkeun heula dina kerod salawena teh. Tuluy weh usap ku tilu batu. Ulah kabehanana dibarengkeun hiji-hiji sabatu usapkeun piceun, sabatu usapkeun deui piceun, sabatu deui piceun. Mun geus bersih ku tilu geus ayeuna can bersih keneh ku tilu batu ge teruskeun we ku 4 kali batu ku 5 can bersih keneh ku 6 weh bersih mangka sunat ditambahan deui hiji supaya ganjil. Geus bersih ku 6 tang ngalap pasunatan cokot deui hiji batu supaya jadi 7 ganjil. Ngan lamun geus ganjil bari bersih geus tong ditambahan deui. Geus bersih ku 3 atawa ku 5 geus bersih atong ditambahan nyokot deui batu hiji jika jadi 6 teu ganjil. Pada dina praktek ngusapna lamun ku 3
ya hese nyontokeun lagi di liang tai sih diputerkeun ka arah kanan mun teh emang rek susuci ku batu beresihan heula tah ayeuna najis teh beresihan angke nyokot hiji batu puterkeun kana bubuleud teh dubur teh ngan muterkeunana ka kanan nepikeun ka tepung deui jeung mimiti mun teh mah mimitina ke puterkeun ka arah kanan sina paaprok deui jeung mimiti piceun engke nyokot batu hiji deui puterkeunana ka kirikeun sina aprok deui jeung mimitian engke terakhir tengah-tengah gurat lamun ku tilu batu wa in baqiya sok sanajan nyesa al asaru tapakna bihaisu la yazilahu sakira-kirana teu bisa ngaleungitkeun kana eta tapak teh ilal ma'u kecuali kucai au sigorul khazfi atawa bubuk kenteng mun teh marek susuci ku batu tapi tapakna teh teu bisa leungit iwal ti kudu kucai ke ditinggalina meunang susuci ku batu syaratna tilu sok sanajan ayeuna tapakna mah masih keneh aya keneh tapi hese ngaleungitkeunana iwal ti kudu kucai atawa ku bubuk kenteng payu pa hina idin an hadal asari mangka dihampura sanajan ayeuna mah geus diberesihan ku batu geus loba geus leuwih ti tilu tapi masih aya keneh tapakna teuing tas ngadahar naon napel we pageuh payu pa hina idin an hadal asari mangka dihampura wala yukallapu jeung henteu dituntut istimalul ma'i kudu dibanyur kucai au sigorul khazfi atawa ku bubuk kenteng teu kudu dipaksakeun kudu kucai ku bubuk kenteng dikosokan da liang tai teh tapakna teu bersih wae teu dituntut wala yukallifu henteu ditaklif henteu dipaksa kudu ngagunakeun cai atawa dipaksa kudu ngagunakeun bubuk kenteng bihilapi ma beda deui dina masalah lau kharaja lamun kaluar hadal qadri ngeunaheun mah dal gede ieu kotor ibtidaan mimitina pala budak mangka teu meunang henteu pihi dina eta nu kaluar teh minal ma'i ku ngagunakeun cai awil hajari atawa ngagunakeun batu wa in kana kabiron sok sanajan ngagunakeun batu anu gede walam yajulla teu bisa ngaleungitkeun sayan kana hiji perkara oge pala budak mangka dikudukeun min salasi masahatin tina tilu pirang-pirang usapan. Jadi dina masalah asar dina masalah tapakna nyambungkeun jeung nu tadi ari nu tadi mah dihampura soteh asarna najis lamun dina pertengahan atawa geus diobehan ditingali tepek teh aya keneh asarna mun iwal ti ku urang teh dikira-kirakeun iwal ti leungitna teh kudu ku bubuk kenteng ieu mah dikosokan lamun apalna geus prak migawe istinja ku batu atawa geus beresna eta mah dihampura ngan lamun memeh istinja memeh urang ngalaksanakeun istinja teh geus katingali tapak teh pi heseun wayahna eta mah kudu make cai kudu make bubuk kenteng gitu. Mun kira-kira ceuk urang wah ieu mah pasti leungit ku bubuk kenteng dikosokan wayahna eta mah dituntut kudu ngagunakeun bubuk kenteng. Ngan lamun nu tadi mah dihampura so teh geus beres
teu nelek-nelek heula memeh istinja teh meureun. Langsung obeh we, henteu ditingali heula bakal piheseun atawa henteu. Langsung obeh ngan pas beres obeh ditingali aya tapakan keneh bari piheseun banguna pasti leungitna teh ku bubu kenteng eta mah dihampura tong make dilaksanakeun ku bubu kenteng ngan lamun memeh istinjana ditingali aya tapakan ieu piheseun ieu ngaleungitkeun najis teh iwal ti make kudu make bubu kenteng wayahna eta mah kudu. Li annahu karena sanya nakalakuan adalah yugta paru terkadang dihampura pidawami dina keur berlangsungna ma perkara la yugta paru pil ibtida. Jadi kadang-kadang hiji perkara anu teu bisa dihampura mimitina bisa dihampura di mana geus dilaksanakeun. Apada maedah kendalika kana ieu cariosan saatiyatun seh atiyah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam karena aya hadis cariosan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkeun ku Ibnu Huzaimah. Di hadis nu diriwayatkeun ku Ibnu Huzaimah saur Kangjeng Nabi innama ana lakum mislul walidi u'allimukum idza ataitumul itu fala yastaqbil ahadukum alqiblata wala yastabdirha wala yastanji biduni salasati ahjarin laisa fiha rausun wala rommatun wala udmun. Hadisna rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Innama ana pastina ari abdi di Kangjeng Nabi lakum pikeun araranjeun kabeh teh mislul walidi diumpamakeun seperti inung bapak ka anak. U'allimukum mamatahan abdi ka araranjeun kabeh idza ataitumul itu di mana-mana datang ka araranjeun kabeh urang memiceun atawa kahampangan BAB lah goit pala yastakbil mangka ulah nyang hareup sa ahadukum salah sahiji ti araranjeun kabeh alqiblata kana kiblat. Jadi mana keur miceun urang melempengna di mana urang keur BAB mangka ulah nyang hareupan kiblat. Wala yastabdirha jeung ulah nukangan kiblat. Kangjeng Rasul idza ataitumul goit fala yastaqbil ahadukumul kiblata wala yastabdirha di mana anjeun BAB mangka ulah nyang hareupan kiblat jeung ulah nukangan kiblat wala yastanji jeung di mana anjeun bebersih rek istinja ku batu biduni salasatin ulah istinja ku kurang ti 3 batu. Laisa piha anu mana dina eta 3 batu teh rausun batuna ulah nu kacampuran ku najis wala rummatun jeung ulah kutulang anu geus remuk wala udmun jeung ulah anu kutulang deui. Ulah kutulang ari rummatun mah tulangna geus rek ieu geus rek remuk. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah wa rawa sareng ngariwayatkeun sa Syafi'i Imam Syafi'i wa ghairuhu sareng salian ti Imam Syafi'i qaulahu kana cariosanana qaulahu sallallahu alaihi wasallam kana cariosan Kangjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam wal yastanji bisalasati ahjarin. Hadis Kangjeng Rasul diriwayatkeun ku Imam Syafi'i sareng anu sanesna Kangjeng Rasul nyarioskeun wal yastanji bisalasati ahjarin kudu istinja hiji jalma wal yastanji kudu istinja hiji jalma bisalasati ahjarin kutilu pirang-pirang batu
wal muradu ari anu dimaksud bil hajar ku lapad hajar al jinsu anu sajinis jeung batu. Urang mah anu jenis batu we rek batu permata sugan pake obeh bae asal jenis batuan jenis batu keneh ari tulang mah tadi teu meunang teh pan tulang mah teu kaasup kana jenis batu. Tak di dieu wal muradu bil hajar al jinsu nu dimaksud batu nyata anu sajinis urang mah nu termasuk kana jenis babatuan. Wayaji'u jeung nyukupkeun al hajaru batu ma'a wujudil ma'i sarta ayana cai. Jadi susuci ku batu teu cara tayamum jeung wudu. Obeh ku cai jeung istinja atawa susuci ku batu teu cara tayamum jeung wudu. Ari tayamum mah jeung wudu di mana jalma rek ngaleungitkeun hadas leutik mangka wudu ngan lamun eueuh cai meunang diganti eta wudu teh ku tayamum. Ari istinja ku batu mah jeung ku cai henteu cara kitu, ieu mah pilihan rek kumana wae. Henteu ayeuna obeh teh kudu ku cai ngan di mana eueuh cai meunang ku batu, henteu kitu ieu. Di mana-mana rek obeh menang obeh teh ku cai atawa ku batu. Rek dipake duanana eta nu leuwih utama. Pang utama na ku cai ongkoh ku batu ongkoh. Ngan dibandingkeun antara susuci ku cai jeung ku batu utama keneh ku cai. Utama keneh ku cai ngan nu leuwih utama mah ku cai ongkoh ku batu ongkoh. Khilafan libnil mujib ihtilaf atau nyulayaan karena pendapat Ibnu Mujib minal malikiyati tina bangsa madhab Imam Maliki apada maedah kendalika karena ieu cariosan saat damiri Syekh Damiri wa yakunu mashul mahali biqoliin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ahkami ihya'il mawati. Paslun utawi iki iku pasal sawiji. Fi ahkami ihya'il mawati hale tetep ing dalam mertelaakeun piro-piro hukum ngahirupan tanah mati. Wahwa lan utawi yang mawat ayeun maut kama kaya barang kola us ngandika ing ma sopo ar-Rafi'i Imam Rafi'i fi syarhi sogiri ing dalam kitab syarah as-sogir iku ardun taneuh la malika laha ora nono wong kang ngamilik laha kadue ardin. Walayan tapi ulan orang ngalap manfaat biha kalawan ardin sopo ahadun wong sawiji. Wa ihyaul mawati lan utawi nguripaken tanah mati iku jaijun kang wenang bisyarto ini kalawan syarat roro. Ahaduhuma utawi salah sawijine ya syartoen iku ayyakuna yenta ono sopo al muhyi wong kang ngahirupan iku musliman kang Islam. Payusanu mangka den sunataken lahu kadue muhyil muslim opo ihyaul ardi nguripaken tanah al maitati kang mati. Sawaun adana pada uga ngidinan lahu kadue muslim sopo al imamu raja amla atawa oranono adana
Allahumma he Allah illa ayyata allako angin yen ta cumantel bil mawati kalawan tanah mati opo hakun hak kaan hama kaya nyegah sopo al imamu raja atau pamimpin kito atan ing bagian minhu saking hak pa ahyaha kari-kari ngahirupan ing mawat atau kit'ah sopo sahsun wong sawiji pala yamlikuha mangka orang ngamilik ya si sahsun ing kit'ah illa biidnil imami angin kalawan idine raja pila sohi ing dalam kawal kang leuwih sohe amad dimiyu anapun utawi kafir dimi wal muahid lan kafir muahid wal musta'man lan kafir musta'man iku palaisa mangka ora nono lahum kadue kabeh dimi muahid musta'man opo al ihya'u ngahirupan walau adana lan sanajan ngidinan lahum kadue dimi wal muahid wal musta'man sopo al imamu raja wasani lan utawi kang kaping do iku antakuna yenta ono opo al ardu tanah iku hurrotan merdeka bebas umum lam yajurro kang orang ngaberjalanaken atau kang ora berjalan alaiha ingatase ardi opo milkun milik li muslimin kadue wong kang Islam wa pibandin nusi lan ing dalam setengah tuladan matan antakuna yenta ono opo al ardu tanah iku hurratan merdeka wal muradu lan utawi kang den karepaken min kalamil musannifi saking rarasane musannif iku anna ma satuhune perkara kana kang ono ya ma iku makmuron kang den rameaken wahwa utawi ya ma al-ana ing dalam zaman iki iku khorobun meruksak bahwa mangka utawi ya ma iku lima likihi kadue wong kang ngamilik nikmat in uripa lamun den weruhi ya malik musliman wong kang Islam musliman iku wong kang Islam kana kang ono ya malik audimian atawa kafir dimi walayam liku lan orang ngamilik opo hadal harobi ikilah iki kho murinnya hadal khorobi hadal khorobu maha merangan murin walayam liku lan orang ngamilik opo hadal khorobu ikilah iki kang ruksak bil ihya'i kalawan nguripaken fa illam yu'rob mangka lamun ora den weruhi sopo malikuhu wong kang ngamilikne ya hadal khorob wal imaratu lan utawi tetenger iku islamiyatun bangsa agama Islam pahada mangka utawi ikilah iki iku makmuru pahadal makmuru mangka utawi ikilah iki kang den rameaken iku malu doiin iku malun harta doiun kang kasia-sia al amru utawi perkara bihi tetep ing dalam amru liro'yil imami kadue pendapat pendapat imam bihibdihi ing dalam ngaraksa ne malun doi au bai'ihi atawa ngajual ne malu doi wahib di samanihi lan ngaraksa harga ne malu doi
wa in kana lan lamun ono opo al makmuru kang den rameaken iku jahiliyatan bangsa jahiliyah malaka mangka atau mulika mangka den milik bil ihyai kalawan sabab nguripaken wasipatul ihyai maka napil adat. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fi ahkami ihya ilmawati. Paslun ari ieu hiji pasal fi ahkami ihya ilmawati tetep dina mertelakeun pirang-pirang hukumna ngahirupan tanah mati. Urang mangolahkeun lahan. Maksud tanah mati di dieu mah lain tanah mati cara di urang dipake kuburan. Ima tanah mati di dieu mah maksudna tempat anu eueuh nu bogaan. Rek diurus ku urang, rek dipimili ku urang. Zaman baheula, pan zaman baheula mah cenah can puguh teuing nu saha baheula na meureun nu ngeusian pangheulana lemur Cikemar teh misalna. Ngan meureun mungkin aya hiji jalma tempat teh can aya leuweung misalnya geledegan can aya nu bogaan diurus. Jadi kapimilik weh kumanehanana. Taku wahwa ari mawat kama seperti cariosan kola anu tos nyarioskeun kana ieu cariosan sa Ar-Rafi'i Imam Rafi'i Pisarhi Sogir dina kitab Sarah As-Sogir ardun nyaeta tempat la malika laha eueuh nu ngabogaan urang mah tempat anu eueuh nu ngabogaan gitu. Mawat di dieu ngaran mawat saur Imam Rafi'i dina kitab Sarah As-Sogir nyaeta ardun la malika laha taneuh anu eueuh anu ngabogaan wala yuntafa'u biha ahadun jeung eueuh anu ngalap manfaat biha kana eta tempat sa ahadun sa urang oge teu dimanfaatkeun ku batur bari eueuh nu ngamilikna ari lain pamarentah mah wa ihyaul mawati ari ngahirupan tanah anu mati tanah mati teh jaijun hukumna meunang bisyarto ini kudua syarat jadi meunangna ayeuna tanah mati ku urang dihirupan diurus meunang hukumna tapi kudu cumpon dua syarat ahaduhuma ari salah sahijina tina anu dua syarat teh ayyakunal muhyi musliman disyaratkeun jalma anu rek ngahirupanana kana eta tanah mati teh kudu jalma Islam payusanu mangka disunatkeun lahu ka jalma Islam ihyaul ardil maitati ngahirupan tanah anu mati nu eueuh nu ngabogaan teh sawaun adana lahu al imamu amla nah rek ngidinan tina ka eta jalma Islam teh raja atawa henteu rek ngidinan rek henteu disunatkeun ka jalma Islam ngahirupan tanah anu eueuh nu ngabogaan rek diidinan atawa rek henteu ku pamarentah pamimpin dengan asal pada syarat ulah nungus diurus ku batur Cianjur Kidul meloba pada asal daek ngolahkeun pepelakan pada di ieukeun ge aya pemasukan mun ka desa teh mah illa ayyata'allaqo bil mawati kecuali lamun aya percantelan bil mawati jeung eta tanah mati teh hakun aya hakna
kaan hama seperti nyegah orang mengabates ngabenteng al imamu pamimpin kitatan karena sabagian minhu tina eta hak fa ahyaha tuluy aya weh anu rek ngahirupan kana eta tanah mati sahsun hiji jalma pala yamlikuha mangka ulah ngamilik eta si jalma kana eta bagian tanah nu rek dihirupan teh illa biidnil imami kecuali kudu aya izin imam lamun teh mah ku pamarentah teh urang mah dibatos teu meunang gue aya jalma nu rek ngahirupan tah eta mah kudu aya izin ti pamarentah mun teh mah rek dipimilik kudu aya izin mun diizinan ku pamarentah teh heg urus heg pimilik eta mah jadi milik urang gitu mun teh mah aya lahan teh eueuh nu ngabogaan eueuh nu ngurus ku urang diurus pedah aya urang mah aya ti pamarentah teu meunang digarap misalnya hayang ngapimilik ari aya izin mah ti pamarentah meunang fil asohi ceuk kawal anu leuwih sohe amad dimiyu adapun ari kafir dimi wal muahidu jeung kafir muahid wal musta'man jeung kafir musta'man itu nu tilu teh ieu keneh kitu-kitu keneh pedah dina ieuna carana kafir dimi jadi kafir anu aya di lingkungan Islam manehanana sanggup mayar kafir muahid sarua kafir anu aya di negara Islam tapi manehna nyieun perjanjian kafir anu nyieun perjanjian jeung urang mah pamimpin Islam hayang cicing di negara Islam nyieun perjanjian disebutna kafir muahid kafir musta'man mah nu daekeun mayar uang keamanan jalma kafir hayang cicing di lingkungan Islam manehanana sanggup mayar mere mayar uang keamanan di kafir musta'man kafir dimi mah ditangtukeun ku pamarentah mayarna sekian jadi kafir keneh anu kafir anu aya di lingkungan mayoritas Islam kafir dimi muahid musta'man jadi eta keneh ngan pedah carana lamun aya carana ti pihak kafirna hayang cicing di negara Islam urang sanggup mayar urang rek mayar per bulan per tahun teh sekian aya ucapan ti kafir dimi na berarti musta'man manehanana menta keamanan hayang cicing di negara nu mayoritas Islam muahid mah nyaeta kafir keneh hayang cicingan manehanana nyieun perjanjian palaesa mangka henteu meunang lahum ka kafir dimi ka kafir muahid ka kafir musta'man al ihya'u teu meunang ngahirupan tanah mati walau adana sok sanajan ngidinan lahum ka eta kafir al imamu imam itu meunang tah kafir dimi kafir muahid kafir musta'man mah teu meunang ngahirupan tanah mati sok sanajan diizinan ku pamimpin wasani syarat anu nomor kaduana antakunal ardu hurrotan lam yajurro alaiha milkun li muslimin syarat nomor kaduana antakunal ardu hurrotan taneuhna teh taneuh anu merdeka anu bebas teu eueuh nu ngabogaan lam yajurro alaiha milkun li muslimin teu berjalan dina eta tempat milik jalma Islam tegasna lain nu jalma Islam tanahna teh tapi tanah bebas lahan kosong eueuh nu ngabogaan ari lain pamarentah mah dengan ukur dua
syaratna teh nu ngahirupanana kudu jalma Islam nu rek ngurus rek ngagarapna rek ngapimilikna taneuhna taneuh kudu ulah aya nu ngabogaan di taneuhna nu bebas eueuh nu ngabogaan wa fi ba'din nushi antakunal ardu hurratan dina sawareh katerangan matan kitab mah nita ku bahasa antakunal ardu hurratan wal muradu ari anu dimaksud min kalamil musannifi tina cariosanana musannif anna makana makmuron saknya na hiji perkara makmuron anu dicirian wahwa al ana khorobun urang mah baheula mah bangunan baheula mah aya nu ngabogaan tapi ayeuna mah bangunan runtuh bahwa lima likihi in uripa musliman kana audimian la yamliku hadal harob mun teh mah aya hiji tempat eueuh nu ngurus diantep weh ngan cenah misalnya baheula nama ieu teh di usian aya bangunan tapi ayeuna mah runtuh lamun teh mah dikanyahokeun nu ngamilik baheulana nu ngamilik baheulana teh jalma Islam atawa kafir dhimmi mangka eta mah ulah dipimilik ulah dihirupan ulah dipimilik ku urang ulah diurus ku urang dihukuman secara ngahirupan tanah mati ulah mun teh mah leuweung teh baheula mah cuk beja ti batur beja ti kolot baheula cenah baheula mah ieu teh aya imah lamun dikanyahokeun nu bogana tama teu meunang ayeuna ku urang teh dibersihan digarap ku urang dangus lila cenah meureun eueuh nu ngurusna kitu teuing saha lamun dikanyahokeun nu bogana teh jalmana Islam atawa kafir dhimmi mangka la yamliku hadal khoroba bil ihya teu meunang ngapimili kana eta tempat anu geus runtuh teh rek digunakeun atawa rek dihirupan fa illam yu'rab malikuhu lamun teu dikanyahokeun saha-sahana nu ngamilikna mah wal imaratu islamiyati wal imaratu islamiyatun fahadal makmuru malun doiun teh mah tempat mun ayeuna mah geus jiga eueuh nu ngabogaan ngan pas rek diurus rek diihyaul maut aya ciri-ciri kaislaman nah bangunanana wah ieu mah bangunan teh bangun urut jalma Islam ngan teu puguh teuing saha nu bogana mah ngan pas rek dibersihan rek diihyaul maut ku urang teh rek dihirupan aya weh puing-puing lah bangunan-bangunan ngan ditelek-telek teh aya urang malah syar'i banguna ieu teh nu bogana jalma Islam mangka eta mah ulah dipimilik tapi milik pamarentah we disebutna malun doi harta anu kasia-sia al amru ari urusana pihi lirayil aini tamah aya dina keputusan imam pihibdihi nahaku imam rek ditetapkeun diraksa au baihi atawa ku pamarentah rek dijual wahibdi samanihi tuluy weh diraksa hargana dijaga wa in kanal makmuru jahiliyatan lamun mangihan tempat ditingali teh pantesna eueuh nu ngabogaan ngan pas rek digarap aya na teh ciri-ciri jahiliyah malak mulika mangka beunang dipimilik eta mah bil ihya'i ku sabab dihirupan mun teh mamanggih tempat geus leuweung ngan pas keur dibersihan teh aya ciri-ciri jahiliyah pantesna banguna ieu mah nu bogana
atau nu ngeusian baheula ieu tempat teh jahiliyah menang eta mah dipimilih ku cara diihya, dihirupan, dibersihan, diurus we ku urang jadi milik urang menang teh. Wasifatul ihya'i makana fil adati imaratu wallahu a'lam.